Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak kelas 4 kumaha daramang? Alhamdulillah, mugia barudak senantiasa aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, barudak kangge dinten ayeuna urang lajeng ka pembelajaran salajengna nya. Mangga sadayana dibuka buku Midadamina halaman 54. Sateuacan eta urang ngadua ti payun. Ngadua mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sok sadayana buka buku Midadamina halaman 54 ngeunaan kalimah wawaran. Kalimah wawaran teh naon sih barudak? Nyaeta kalimah anu gunana pikeun nepikeun beja, pesen atanapi talatah. Jadi ibu nalatahkeun ka barudak, sampekeun pesan ibu ka orang tua barudak. Barudak sampekeun ka orang tua, contohna nya barudak sampekeun ka orang tua bahwasana enjing pembelajaran bahasa Sunda bakal aya ulangan. Eta salah sahiji contohna nya. Nah, sampaikan ke orang tua kedah dipersiapkan sanes gitu salain gitu oge. Nah, barudak kan jadi kengi informasina gitu, jadi bisa belajar gitu. Nah, salajengna orang baca sok sadayana. Nah, dosa hukumna kasing saha wae anu teu nepikeun talatah. Dosanya jadi ibu nitip pesen ke barudak tapi barudak teu disampaikan ke orang tua. Nah, contohnya ke orang tua, nah eta teh dosa nya. Akan dinamikeun wawaran teh salah sahiji amanah anu kedah dipasihan terangka ke orang tua, karencangan ka saha talatah teh nya. Nah, mangga kerjakeun salajengna kerjakeun halaman 55 pancen genep. Mangga di apa? Sok ilo sing gemet tuluy kedalkeun sing bedas. Sambil dibacanya. Mangga salajengna urang ka halaman 57 ngeunaan babasan. Nah, sadayana mangga buka babasan dina bacaan di luhur aya ungkara kieu. Kasang tukang kahirupan oge rupa-rupa Hendra jeung Fahmi kasebut jalma aya. Nah, kecap jalma aya teh nyaeta babasan anu ngandung harti beunghar. Dina basa Sunda kawilang loba babasan teh gitu. Amis budi nyaeta gerapek apalkeun sawatara babasan jeung hartina teras larapkeun kana kalimah. Nu kahiji amis budi teh someah lamun nyarita teh naonnya uleh di barung ku imut seuri gitu. Jadi naonnya somea sering naros di jalan teh sering nyapa Aska kumaha damang Aska atau napi Hasna kumaha sehat di jalan kuzan gitu. Sareng sadaya budak kelas 4. Nah, mangga saatos dibaca didamel kalimahnya di halaman 57 dugi ka halaman 58. Hampura ibu amun terburu-buru, hampura ibu mun aya kalepatan, mudah-mudahan pembelajaran dinten ayeuna aya manfaatna. Sakitu we ti ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.